Poe katilu puasa ieu teh kakaraeun rek ngajaran ngabuburit ka kalieu rek neangan takjil ajang engke buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabe. Baraya geus biasanya di daerah kalieung teh osok ngayakeun baja Ramadan. Pokona lamun rek neangan ajang takjil atawa menu-menu buka puasa nya di rawa kalieung tempatna. Soalna nama di dinya teh jantungna rawa alias titik kumpulna orang rawa teh di dinya. Sabenerna nama ti kamari teh panasaran hayang ngabuburit tapi dah kumaha deui pan sibuk loba pigaweun. Biasa atulah mak-mak manya aya wae cabakeunana teh. Tah ieu ge bakat we maksakeun si teteh ngadat balik ngaji asar teh keukeuh we hayang buburitan ka kalieung cenah. Padahal kaparengan ieu teh guguludugan encan ari hujan mati imah teh. Aeh tapi naha pas nepikeun ka kalieung tuh tingali kalakah aya cukclek saeutik. Cete mudah-mudahan we atuh moal hujannya bae ai leutik hujanana mah. Tingali tuh Masya Allah alhamdulillahnya baraya menikot pinuh nu jararajana oge. Salain pinuh kunu jararajan ieu teh jigana nama pinuh oge kunu dagangna. Pokona nama ieu teh da menihara rese majukeun motor oge. Ti awal asup ka dieu bapana ngomong ek turun moal ti dieu moal. Bisi rek mapaina ti dieu sok cenah turun. Ari ceuk emak engke we lah di ujung belah ditu urang ilikan heula jajananana. Nya we bieu teh parkir di hareupeun pasantren Kurota Ayu. Tuluy we ieu teh maju erek jajan. Nah ari pek teh kakarak oge erek maju. Ger teh hujan menikot badag baraya. Tungtungna nama ieu teh ngiuhan we heula da badag pisan hujana. Cancan acan geus kuyumut ieu teh. Pokona nama meuni rame bieu teh paburincai jelema oge. Ieu teh katingalina nama henteu hujan badagnya baraya padahal mah da ieu teh meuni badag hujanana teh. Salila ngiuhan budak teh ngadat keukeuh hayang jajan. Cetek heula atuh sujana hujan keneh. Tapi daku keukeuh geuninganan. Nya kapaksa we init bari hujanan oge. Geus terlanjur hujanan we pokona nama. Geus bieu teh meuli we anu deket-deket jajananana teh. Ari pek teh si tetehna kudu sarua cenah jajana. Yang geus we bieu teh emak balik deui meuli jajanan anu sarua jeung adina. Kusabab geus terlanjur kuyumut hayu we lah geus urang balik maksakeun. Pangpangna mah geus burit ieu teh. Da geuning nungguan root mah iraha manepi ka imahna oge. Lain baraya mesing hujan-hujan oge anger we jajan mah geuninganan. Cacakan teu dipapai oge beak sabarahaeun mah ieu teh. Tuh ieu teh aya jajan kentang goreng cenah. Aya deui cilok ayam suwir. Terus ieu teh jajan sushi. Terus jajan kondrog hiji ewang. Mesing hujan-hujan ge henteu tingaleun jajan minumanana mah. Da barudak mah moal beunang dicarek teh ya geuninganan. Ieu teh teu kapapai kabeh nya baraya komo ting mun dipapai jajanan teh resep tingnya.